Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ketika dibacakan talqin sakumaha tadi hayundai mulai yamutu biadil khair wa alaikum syangkrit kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi, oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataba orang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup bahkan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi zara wa baina asakil mauta فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعك ولا يرهبك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل وإذا سألك من ربك ومن نبيك dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin Masya Allah poek kuburan ieu mah nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana nang cacaang atuh tapi horenganan ayah bakal nunya angan ate wasrojulahu bila ilaha illallah lampuna nunya angan karena poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia kan tilu lalu ngomong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu mencara lampu mah lampu nomor seberapa kan seberapa watt Pak Haji 5 watt abang Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae ge bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelak berante capek luka kantor luka pasar luka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta makanya angan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud
kagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alabatan mall ditanya kurang ke iya saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh masya Allah iya nu iya ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi anu ieu kasep amat kula haji anu ieu abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh ieu mah sae main serang amat abdi tahajud cek eta teh tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud anu ieu abdi duha ya Allah ieu abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pede Aisyah jore amat Ipan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya babangunapan serem amat atupan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu ya ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae ulana jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan-babaturanana kos karar itu di jero cak aja pengen depan unu kasepan nanti ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah tuh ya Allah ya Rabbi itu jadi kararasep teh masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia kieu amal ya Allah ya Rabbi renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang masya Allah karim mantak Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya pansak malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ieu kakarak mangi jelema ditanya kos tanya 3 kali awas yang teu bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka aman kalimah naon sih ya goblok tuh tanya ke aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nyana nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ya tuh gempeur ih kasih Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas pemenya heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditanya rek tanya aing waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah ku si Umar si budak salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti
abdi teh hamba Gusti, abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti. Ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah. Hei. Ai sia salat kos kitu ai perpentaan loba jasa. Teu isin sia. Si galak si Umar mah. Komo mun Haji Pendi mah misalna kapanggih Gusti Umar di Tajong. Geus lain di kieu-kieu deui lain di Tajong. Galak si Umar masyaallah. Masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil. Boro-boro deuleu munkarat neuleuh salat eueuh itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar geus budak salat mah sakeuneun kajian geus lah. Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia kajian kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta tah kos kitu tah. Jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poek asal mah kuburan poek gimana aduh dua ge hampir hiji dua ge lah urang geus loba tahajud cakuran sajuz dua juz mah tah maca sholawat tawa zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pementa sakieu bae naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya sakusi loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat aya menta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur masyaallah isi menta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia da kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuh mah balikan deui horenganan kubur teh poek masyaallah wasiraju lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Kurang nanya ke malaikat isi tiis amat. Oh, ieu teh sedekah mah. Sedekah naon? Kipas teh nu di masjid masyaallah. Bu, mun harita kula meureun sedekah aset tiis jasa makana. Aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu? Atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid. Dibalikeun. Batur mah sedekah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan. Aku panas. Bari ge loba di kamarna kipas ambal aya. Tak ieu tiis. Sedekah ka fakir miskin tiis. Sebab naon? Pernah niiskeun hate di dunia. Saat batur panas. Waalaikumsalam sanan sia. Aduh kula encan dahar geus 2 poe. Sanu nitah tuh. Jadi bebloon. Kuku batur lapar sanu nitah tek galedeg sia. Cak nyana aing kadinya lain ditulungan sanunita lain deui tah isuk mah datang waalaikumsalam enon mah cek Haji Pendi teh kula lapar ieu teh kamari dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar tah kos kitu makana digawe pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan
coba ge ka Haji Khoer. Waalaikumsalam. Naon kula lapar ti kamari. Cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-lauk nata tah jeung isuk tah duit nata 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Khoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikan salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah Karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena kabantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodaqoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah Karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya nih dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tak waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan urang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleungan ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al-yakin lampu adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin kana diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya lu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos husu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salatna teu husu ulama kula lamun cara sombong mengaji mending can curang husu sakungkang saumur hirup pasti sholat dan orang khusyuk. Sebab kan lain lirikan mata nu khusyuk kadele. Tingkah jelema nu sok khusyuk kan kadele. Ayat wah kabehan. Geuleuh ai sorangan bae na. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sakusu jelema nu teu kusu teh ayat tandaan eta mah kajeun teh mun nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusu kadang-kadang nu bodoh khusu model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah ja bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salatna khusyuk banyak sih eta khusyuk kula pernah ngabuktikan coba khusyuk tah henteu nyana
Salatlah di gigireunnya taraweh. Salat di gigireunnya taraweh. Coba bener. Kadeuli lain deui sagala rupana. Hese geus dicaritakeun. Oh berarti bener. Aya tah datang haji pengen didatang. Teu di papa gua aman. Dijauh kene ka mana pen. Geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus. Perlu naon ceuk kayak lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceuri asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceuri kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekana kangjeng Nabi isi ka kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek panggih ngimpi jeung kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok aju ngaku sorangan atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh neuk sarana ge teu wudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae teu sakumaha naik kuda teu kumaha ngimpina atuh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaangna ge 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi qabrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qabrahu berarti kan anu caang jamual pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos harita puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang iya urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mau isuk maot tah nu di pikiran teh kos kitu kecuali cek haji pede lamun aju dibere duit atuh lain deui mun geus dibere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus dibere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wau ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hati heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna
disadiakeun urang nu ngadaharna ganjaranna jang almarhumah. Urang zikirna, baca Qur'anna, ngaji tadi teh ngaji, kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjaranna jang almarhumah Ibu Haja Arfa. Sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa eueuh nu bisa dibikeun ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Sakitu bae ala kadar piatur disimkuring kapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuari manggeus bae kieu atuh fadharuha takul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in. Bejakeun soleh ieu onta teh sebagai penyelamat ulah digungga diganggu ieu onta teh lantaran satungtung ieu onta aya di dunia sebagai ayat yakni mujizat engke bakal aya dina katentreman seluruh dunia lantaran ieu onta lain sa onta-ontana antepkeun kitu ulah diganggu fadzaruha wahai masyarakat antep pula diganggu ieu onta takul fi ardillah kena barang dahar sorangan di mana kahayangnya na bae ieu mah tanah-tanah Allah wala tamassuha bisuin ulah diganggu ulah diharu dibiru antepkeun kena bebas lamun maneh ngarusakkana ieu onta waspaya kuzakum adzabun alim bakal kena siksa ku Gusti Allah ti Gusti Allah antepnya. Kaistimewaan ieu onta teh lain lalagaan lantaran di negara kitu Yordan Petra di negara Arab ieu teh Madan Sholih kuari ge reruntuhan ieu ditinggal kaum Kangjeng Nabi Saleh aya lamun urang ka negara Arab kemudian urang terus ka Wadil Qura mengarah ka Syria ka ditu nah ieu lamun belok kiri ka dinya aya gunung disebut eta teh Madan Sholeh ta eta teh kota perekonomian di zaman Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud urang nyebrang ka ditu ka Yordania di dinya teh aya Petra asup urang ke jero pemahat urut naon gitu pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Saleh urang lalakona jauh mungkin 2 atau 3 kilo urang lempang terus datang ke jero eta teh ditinggal urut kaum Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam. Kula bisa nyaritakeun Petra lantaran kamari kula ka Yordan ketika ndeka Israel kemudian ku Gusti Allah teu meunangeun dibere impian anu menurut takbiran teh diulah kahirna lantaran di dinya bakal aya sapoe deui sapoe keneh maka ulinlah 2 poe keneh maka kaditulah ka Petra di samping ziarah ka para nabi ziarah ka para sahabat di Yordan aya 3.000 sahabat di Yordan ya ningalilah ka Petra kaditu ieu lah
ditinggal kaum Kangjeng Nabi Soleh kabayang tak kuat kos gitu Petra iya nu kurang dicaritakeun kuat cekam Kangjeng Nabi Soleh wahai kaum hati-hati ieu onta teh antep sakadaek jeung sakahayangnyana ulah diganggu sebab lain saonta-ontana ngabogaan makna anu dahsyat luar biasa diganggu diharu biru ieu bakal acak-acakan negara hayang tentrem hayang lalu gina ieu negara awas ieu onta antep eta kaistimewaan onta teh di negara Arab teh aya hiji sumur caina luar biasa gedena jeung lobana eta cai dipake kabutuh ku masyarakat tetapi kaistimewaan eta onta sapoe nyana menta jang nginum nyana engke sapoe jang masyarakat ke sapoe jang nginum nyana ke sapoe jang masyarakat diaturlah ku Kangjeng Nabi Soleh kehebatan eta onta ketika nyana nginum kana sumur eta model ka modelanana cai deuk sakumaha bae ge diserot ku nyana beak nyana mah mun can beak moal ngangkat hulu diserot eta mah cai beak cai akur jeung beak napas ya tah hudangnya na dideuleu ku kabehan cai sacek cek aja tapi kebutuhan masyarakat tentang onta teh andai kata masyarakat ngabutuhkeun nginum ceusus tinggal meret bae di mana kahayang peret moal beak-beak masyarakat teh misalnya aya 1000 misalnya aya 10.000 misalnya aya 100.000 eta onta ngahaneng bae diperet bae moal beak-beak tam wah tuh masyarakat teh antri meret cai susu urang mah teu bisa meret onta susu onta mah meret nu di imah bae geus diperet diinum dia mendatang ke budak leutik ke mararat sorangan yang nurut eta mah onta teh di mana geus nginum cai susu eta timbullah kesegeran awak lantaran di dinya teh aya seluruh rasa cai susu nu aya di onta Kangjeng Nabi Soleh marasa nu aya di alam dunia aya kabeh di dinya mun nyaritakeun amis aya amisan mun nyaritakeun hasem aya hasepan mun nyaritakeun pahit aya pahitan mun nyaritakeun ketir aya ketiran mun nyaritakeun berbagai rasa aya kabeh di dinya Masya Allah pohara tamah cai susu pohara jeung andai kata boga panyakit tinggal diniatan bae boga panyakit mah nginum cai eta seger boga panyakit darah tinggi nginum cai susu eta cager boga penyakit darah tinggi gula nginum cai eta cager pokokna mah boga kolesterol cager aki-aki nu ieu nangis ngelentuk bae tawalu nginum cai eta teu cager-cager jeger bae oh hati aki bangsa model kaji pendi kos gitu antri kau waduh bus jalan leger jadi kan jadi ngeunahkeun geus masyarakatnya budak geus eta onta antap wah teu kudu Kangjeng Nabi Soleh ku ari mah lantaran karasa ku masyarakat kamangpaatan onta teh penyakit calalager nu baroga maksud naon bae ieu dagang ieu kurang maju yo lah pokoknya mah urang minta ka Gusti Allah melalui cai onta perat di niatan dagang yang baju dagang maju eta cai osot cai susu parah eta lain lalagan atuh ku ari mah nu dakwah teh lain Kangjeng Nabi Soleh masyarakat sorangan weuy dulur teu kurang kumaha deui berarti bener Kangjeng Nabi Soleh teh nabi jeung rasul yuk urang nuturkeun hiji-hiji kuari mulai mengikuti Kangjeng Nabi Soleh alaihis
nauhidkeun ka Gusti Allah per harina anu maca 2 kalimat syahadat teh lain lalagaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sholihan rasulullah. Bah jelema berduyun-duyun arasuk Islam bungah Kangjeng Nabi saleh. Horenganan penggede nagara mah ngagelokna masyarakat ka Kangjeng Nabi saleh teh hasud. Kabeneran saat eta nu jadi pamimpin negara teh horeng cewek, nu jadi pamarentahna nu jadi rajana saat eta teh dinastina kabeneran awewe ngaranna Malka, Nyi Malka. Nyana geus harengeseun jasa deuleu masyarakat ngagelok ka Kangjeng Nabi saleh. Geus kakerawat bae sia. Kumaha carana supaya masyarakat ulah nurut kasih soleh. Mulai kajero keluar raja tersebut keluar kajero tehnya neangan cara bantuan kanu gaib perjurigannya selalu kumaha carana supaya masyarakat ulah nuturkeun si soleh. Aing teu satuju jasa lamun aing kuari ditaringgalkeun. Padahal Kangjeng Nabi saleh mah dakwah teh ngan sakadar dina agama. Urusan negara mah pek bae tuturkeun itu ibu negara. Nu penting akur jeung aturan-aturan syariat. Kangjeng Nabi saleh teh hayangeun jadi raja. Kangjeng Nabi saleh teh hayangeun jadi menteri. Kangjeng Nabi saleh teh hayangeun jadi gubernur. Hayang sote masyarakat nuturkeun aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pek nu jadi raja nama sahabat. Gitulah Kangjeng Nabi saleh. Wah, istimewa. Nu mantak cek Kangjeng Nabi saleh wal quru iz ja'alakum khulafa min ba'di 'ad. Sing araling marane kabeh ketika Allah ngajadikeun ka anjeun sebagai khalifah. Anjeun teh dijadikeun pengurus ku Gusti Allah min ba'diat sabada kaum Ad. Disebut kaum Samud nu aya di Yordania anu mayoritas kaum-kaum nabati termasuk nu aya di Saudi Arabia. Cek Kangjeng Nabi saleh sing inget aranjeun teh dijadikeun ku Gusti Allah sebagai khalifah urus ye kaayaan dunia kaayaan negara. Tuh lautan urus hasil kemanfaatan lautan teh jang masyarakat. Tuh kebon leuweung itu teh urus hasil-hasil dina leuweung dina kehutanan eta teh jang masyarakat. Tuh pegunungan urus hasilna jang masyarakat kelola kabeh naon bae hasil bumi sebab anjeun dijadikeun khalifah pek urus. Bahkan keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Samud teh wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Gusti Allah dicicingkeun kaum Kangjeng Nabi Samud teh di negara terutama 2 negara nu berdekatan di Yordan kedua Saudi Arabia. Nah eta teh nu hiji pusat pemerintahan yakni Yordania, nu hiji pusat kota perekonomian ialah Madani Soleh. Nah Gusti Allah dicicingkeun adam ayam tattakhiduna min suhuliha qusura kaistimewaan kaum Kangjeng Nabi saleh teh tanah-tanah datarna bisa dijieun istana. Dijarian istana kumaneh tanah kumanehanana tanah-tanah anu datar teh dibuat sedemikian rupa sakahayangnya lantaran subur anu luar biasa. Bata dijarieunan lain bata sagegede bata mek, lain bata cisoka buleude batana teh. Urang kuari maneangan bata gede cara zaman Belanda bae kamari ieu hese jasa kuari mah bata dijengkalan kurang sajengkal kurang.
kebelah dieuna lah leutik jasa angel kersil jasa bata teh kuari mah kos kara itu tah kamari keur kula rada leutik keneh mah bata teh gua lolode jasa jeung diapung-apungkeun ge ku budak ka handap teh henteu beulah eta bata asak berarti kuari mah betak kena angin bae ge barulah sorangan barang kahujanan ngahiji jeung taneuh itu bata kuari aduh masyaallah hebat kuari bata daya tanah-tanah darat tadi jeunan gedong dirapih-rapih ku manehanana ditata sedemikian rupa dijieun mere kunyana perumahan Puri Jaya belah ditu Cikupa perumahan Citra belah ditu dijieun BSD belah ditu dijieun deui Gading Serpong belah dituna deui Reples belah dituna deui kitu Kelapa Gading ka dituna deui Gading sia macam-macam perumahan nu datar-datar tadi je geus puguh di bangsa di naon kitu ngaranna di pahumaan geus teu kudu di urug deui di sawah-sawah ge di daerah-daerah nu datar mah dijieun gedong-gedong iyalah umat Kangjeng Nabi Saleh nu disebut kaum Samud tattakhizuna min suhuliha qusura dijieun perumahan gedung-gedung istana di tanah-tanah anu datar wa tanhitunal jibala buyuta lantaran di timur tengah makapan pegunungan bosak pangdeuleu urang lamun nyaba ka Mesir datang urang teh kitu ulah naik pesawat urang naik bus urang ka Yordan urang ti Mesir sapanjang Mesir ti Aqabah terus gunung Ndu ka Mesir teh gunung mah terus urang teh bagian lain gunung bae kaler kidul gunung mantek cek pikiran kula di lembur urang mah tanah sameter gede permasalahkeun tah anu ngamasalahkeun tanah oper habak ka Mesir ka ditu tanah ablag-ablagan ditu deuk di gunung deuk di tanah datar dititah jana ku raja di ditu los ai sia daek maka ditu los tok nyeun imah sia sadaekna di dinya gunung Masya Allah pohar eta di Mesir teh urang leuk hayang datang ka kota Mesir teh gunung iya Jordania subur tapi gunung Yaman pegunungan diberi keistimewaan kaum Samud teh ku Gusti Allah wa tanhitunal jibala buyuta bisa pandai memahat ngabobok gunung-gunung dibobok kunyana dijieunkeun tempat tinggal imah peruntukanana imah anu datar dijieun tina batu bata ditumpuk cara imah urang istana kuari urang perhotelan urang eta teh jang fisaib dina waktu panas gunung-gunung dibobok kunyana eta teh peruntukanana fisyita'i dina waktu rendeng lantaran urang mah negara tropis teu kahartikan di negara tropis mah kos urang kos kieu sebab panas teu sabaraha panas tiris teu sabaraha tiris urang mah geus di sorga bae kos sorga nu mantak orang Belanda orang Inggris orang Jerman orang Amerika raresepeun ge ka urang lantaran panas sedang tiris sedang hayangeun jasanya na kieu lah negara tropis tapi lamun urang nyaritakeun di Amerika aya teu kapanggih-panggih panon poe genep bulan teu kapanggih panon poe aya nu panjang beurang teh 18 jam ke kapanggih jeung peuting hanya 4 jam beurang panjang aya nu kapanggih peuting 18 jam beurang hanya 4 jam aya nu teu kapanggih-panggih jeung beurang di kutub peuting bae genep bulan engke teu kapanggih-panggih jeung peuting beurang bae genep bulan nu mantak kamari didiskusikeun secara internasional seluruh penggede agama dibahas tentang salat nu aya di Amerika ketika aya panjang peuting
salatna jeung puasana dibahas tentang negara anu panon poe kumaha eta seperti dikutubakan teu muncul-muncul panon poe geus anggeus dibahas padahal geus dipuat ku Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali tinggal dibuka bae kitabna ku urang geus anggeus kabeh ge nu tinggalin setik-setik acan tinggal dibuka bae kitab ieu cenah kieu teu bisa macana atuh sia teu mondok gimana salah saha teu mondok macan koran malulu di sorga ke bahasana bahasa Arab di sorga bangke teh urang bahasana Arab bangsa naam jeung olah teh kapake kuari ge urang kudu belajar bae namun urang ditanya sia lapar naam gitu dahar atuh naam geus beres dahar mayarnya la waya dahar naam waya mayar la ilah keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Soleh disebut kaum Samud gunung-gunung teh dibobok kumanehanana dijieunkeun tempat tinggal lamun urang kuari ka Madani Soleh ka ditu nah bakal aya engke ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud aya gunung dininya berupa gedung belah ditu ka aya deui gunung aya nu panjang dijieun ku nyana dipahat ku nyana rupana jadi rupa siga imah padahal gunung Masya Allah kabelah dia nyana lain mahatan gunung bae bongkahan dibawa ku nyana ka imah anak incuna terus ditah mahatan dijieunkeun patung-patung laletik Kangjeng Nabi Soleh dicarang geus ulah sok nyeunan patung teh ieu mah cenah mengenang kaum-kaum nu baheula mengenang bapa moyang urang baja kuari geus ibadahna ge ka Gusti Allah ngan ieu mah hanya mengenang ulah cek Kangjeng Nabi Soleh tetep bae nyana nyeunan saeutik laletik sesa-sesana dijieun cincin ku nyana Masya Allah horeng aya ti dituna kuari dijieun cincin bongkahan ti Aceh Sungai Dare dijieun kuari bacan segala Batu Garut segala di Banten ti Cirebon ti Jawa Tengah aya batu eta teh batu anu geus teu bisa disorot tapi warnana loba pancawarna lamun urang karangkas betung dirinya aya deui kali maja teman encek nyebutnya kalimanya hanya urang mah maja bae atuh ieu lain lalagaan di Indonesia dijieunna nuturkeun kaum Samud Kangjeng Nabi Soleh dakwah dulur atuh kuari mamaningan pake ibadah ulah pake nyieunnan patung jeung ulah pake nyieunnan cincin ndekna naonan atuh kuari mah kaganggu boro-boro masyarakat biasa ustad ge mantas tahajud kieu bae beres nyanang ke tipe tinggi deui sorot di kieu-kieu ku nyana dibebenjokeun kudu leuleumpangan di jero cincin nyana ge seuri sorangan geus ngeplok cek nyana ieu lumayan digosok deui ku nyana terus di kieu deui waduh seterna timbul cek nyana mantep jasa ya lain maca Quran leulehan batu tengah peuting blon teh coba tetapi kapan ieu teh tadina mah henteu kok ngagelok jadi kos kitu si Maha Kawasa Allah Maha sagala-galana Gusti Allah dia kamari ieu mah henteu kok ngagelok kitu nang Gusti Allah aya fenomena naon sih cek Gusti Allah idza aradallahu bi 'abdin syarran ahlaka ma lahu fitini wal labin wa idza aradallahu bi 'abdin syarran khudira lahu fil labin wa tini hatta yabni di mana Allah dek ngaharapkeun ka hamba diharapkeun ku Gusti Allah dikersakeun goreng bakal dirusak ku Gusti Allah hartana dijadikeun tin dijadikeun labin dijadikeun kaheureyan
sehingga manehanana teh anu tanah produktif dijual, tanah produktif dirusak, tanah produktif ku manehanana dialih fungsikeun nu tadina produktif sawah ngahasilkeun pare kuari dibangun kunyana sawah nu ituna dijieunkeun tin wallabin kemudian dibangunkeun jang perumahan-perumahan iyalah ku Allah dek dirusak jangka waktuna mungkin setahun 2 tahun 10 tahun 30 tahun ujungna bakal dirusak ku Gusti Allah kahirian bakal ditimbul-timbulkeun ku Gusti Allah geus mah perumahan-perumahan di tanah nu datarna dijieun gedung-gedung lain gedung nu laletik ti mimiti gedung nu leutik datang ka nu rada gede datang ka nu gede datang ka nu bertingkat fungsina ge geus lain lalagaan ti mimiti jang tempat tinggal kebutuhan sehari-hari kabelah dituna jang memewahan kabelah dituna deui jang hiburan geus puguh dijieun penginapan kuari apartemen perhotelan kabelah dituna di hotel teh eta teh jang bebanggaan jang kitu lalazatan ngeunaan berbagai hiburan aya di hotel mah kuari urang lamun asup ka hotel lain sakadar sare lain sakadar dahar lain sakadar nginum di dinya deuk aya hayang naon bae aya di hotel masyaallah karim ente bosen kuari mah awewe anu di tanah air Cianjur geus diasaan Karawang geus diasaan Bandung geus diasaan coba hayang nyaho kuari urang hayang nyaho ka urang Bali kos kumaha diasaan ku urang coba hayang Madura aya kabeh stok di Indonesia coba saja urang hayang urang Pandeglang aya urang Lampung Ambalaya kuari urang hayang ka luar negeri coba urang hayang ngalengkah urang pesen urang Thailand urang pesen urang Korea Ambalaya di hotel urang pesen kuari mah urang bule leuwih Ambalaya hayang urang Belanda hayang urang Inggris hayang urang Amerika nu bule urang New Zealand dan lain sebagainya Ambalaya di hotel cenah urang Arab banteu urang Arab urang Arab Ambalaya di Indonesia urang Pakistan urang India ulah kena urang Arab urang di dieu ka ditu ka Arab ka Baitullah ibadah haju di ditu ari ibadah kabeh sarua nu tolol mah tolol leuwih tolol di badan urang diboking ka Indonesia masyaallah karim aya kabeh di hotel aya urang mana kiai cenah ieu mah bosen ka jelema-jelema nu biasa mah hayang urang negro bae nu hideung ka huntu-huntun aya aya kabeh Masya Allah ialah negara urang negara nu mayoritas Islam dibaca ku urang Al-Quranul Karim bupati naga maca Quran mayoritas lah di urang mah gubernur naga maca Quran malah dikompetisikan dimusabakohkeun Al-Quranul Karim nu menang dibawa ka di Arabia ditampilkan secara internasional adu kekuatan baca Quran jeung Irak jeung Iran jeung Turki jeung berbagai negara Indonesia kadang menang kadang eleh itu ngaranna ge kudu sabakoh ieu tapi kebobrokan di jerona ternyata seperti eta judi di Indonesia kelas internasional perzinahan di Indonesia kelas internasional nu matak urang luar negeri betah di Indonesia fasilitas naon bae aya di Indonesia saat anu tanggung jawab karusakan eta engke di akhirat deleukeun sia bupati mun teu dipanggang sia ke di akhirat deleukeun sia menteri sia bakal dicacang-cacang ke di akhirat deleukeun sia gubernur disate sia di ditu sebab sia teu berjuang kiai ngan sakadar ngomong di panggung jeung di pangajian eta mah supaya lepas tanggung jawab abadi di akhirat pan sia Ki Uci di kiai-kiai ku batur emang sia teu dakwah tanyakeun Haji Makmun Jey hayu geus ngomong tah negor ka bupati negor ka gubernur negor ka presiden ngan bisa sakieu atuh da kumaha deui atuh dia teu bisa ka ditu nyeun kekuatan FPI nyeun kekuatan sakitu memble kumaha aing tapi ayo bae terus atuh didenge jeung teu didenge urusanna kumaha nyana
Tapi ternyata ngan sakadar asup ka ceuli ieu kaluar ka ceuli ieu. Asup ka ceuli ieu kaluar ceuli ieu. Nyana ngarobrol di itu. Kiai sadaek-daek we ngomongnya. Atuh mah panagaran lagi negara Islam. Geus bae antepkeun lah nyana-nyana urang nya. Keuna sacablakna sungut kiai ya. Emang aing teh nyaho sih yang ngomong kitu aing nyaho. Jeuy, cek kira aing teh nyaho meureunnan. Sadaek deus yang ngomongkeun aing. Hayo. Ye, aing mah jamual naon? Sebab aing mah teu boga kakuatan naon. Engke sia dihudangkeun ti kubur, ngabring ke ka mahsad. Halo Bupati. Dadah. Hei. Kiai di ka mana? Sorga dong. Bupati kemana? Wallahu alam. Ayo sia ngadu jeung aing. Kuari aing eleh engke sia. Ye, aing mah yakinkeun sia ka neraka ja. Ye, kan sesombong amat sekali-sekali aing sombong lah. Geus sia mah teu disombongan ke kos kitu. Lamun sia cicing di dinya ngarasa aman bae, cilaka sia bupati, cilaka sia gubernur, cilaka sia pemerintah. Minimal ngarasa salah sia. Sanggeus ngadege kiai-kiai anu dakwah, minimal ngarasa salah, minimal. Lamun sia ngarasa bener jeung ngarasa aman, deleukeun sia. Iya emang sabah udah ucapan Gusti Allah baca ku sia tuh ieu cenah teu kaburu yang maca koran bae tita ku saha sia maca koran ye parang sana nah cekang yang Nabi Soleh ti Gusti Allah sing areling maraneh kabeh ketika mana dijadikan pengurus pilar di muka bumi titah diurus kamangpatan balikeun jang masyarakat jeung masyarakat teh supaya tentrem ibadah ka Gusti Allah ditetapkeun dicicingkeun ku Gusti Allah di muka bumi tanah nu datarna dijieun gedung dijieun istana tanahan pegununganana dijieun imah-imah jang paranti manehanana berteduh ketika tariris fadzkuru ala Allah sing areling maraneh kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah kurang kumaha atuh kanikmatan ti Gusti Allah ku ari mah hasil bumi nu sakitu poharana tuh lauk di lautan sakitu poharana tuh hutan di hutan sakitu poharana tuh kayaan di negara sakitu poharana hasil bumina pegunungan-pegunungan anu tatadina kadelna tandus kuari bisa dipahat bisa dijadikan imah tinggal kurang kumaha kanikmatan ti Gusti Allah sing ingat kana kanikmatan ti Gusti Allah awas wala ta'sau fil ardi mufsidin ulah sok ngarusak maneh di muka bumi melalui maksiat tina maksiat percaya ke aturan Allah bumi bakal dirusak hutan disalahgunakeun lautan disalahgunakeun gunung disalahgunakeun berbagai fasilitas nu aya eta teh aja ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah bertakarrub Allah nyeun gunung teh jang paranti takarrub ka Gusti Allah Allah nyeun hutan jang paranti takarrub ka Gusti Allah Allah nyeun laut jang paranti takarrub ka Gusti Allah lantaran ieu nu aya di awak urang teh seluruh organ-organ ngajak takarrub ka Gusti Allah tinggal fokuskeun bae ku ari mah urang ka Gusti Allah ieu mah pamere Allah diembung-embung aya Allah mere mah aya dihayang-hayang ketika Allah teu mere mah teu aya nu penting urang jadikeun satu sarana untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala kitulah kaum Kangjeng Nabi Soleh disebut kaum Samud gunung-gunung dipahatan bongkahan-bongkahanna dibawa ka imah dimodif punyana sakahayangnyana dijieun momobilan dijieun kukudahan dijieun ontan dijieun gagajahan dijieun berbagai hewan kablah dituna dijieun bongkahan-bongkahan patung-patung laletik kemudian dijieun cincin nu manta ketika orang ka Iran ka ditu ka Yordan beuh eta cincin di Iran mambalaya kok sampah bae di Iran mah eta teh mutiara-mutiara teh neuleuh masjid Sidina Husain Masya Allah urang mah boga virus hiji ge digosokan teu eureun-eureun barang datang ka Iran virus segede tihang
tungtung nama di dieu ge nu marake virus nu bareng jeung kula diasup-asupkeun ka jero kantong ku kula ditanya kunaon diasupkeun isin ka tihang cek cenah urang boga hiji geuning kieu-kieu we horeng di dieu jadi tihang kitu keneh bangsa rubi kitu keneh bangsa berbagai perhiasan-perhiasan kristal lampuna di luhur sing kerlip kristal tina berbagai warna nu putih nu hejo nu beureum indah jasa. Geus urang hese jaritakeunana masjid di Iran mah Masjid Sidna Husain, Masjid Ali Murtado dan masjid-masjid lain indahna luar biasa. Meureun kuloba eta teh hasil-hasil naon kitu ngaranna di pegunungan taneuh-taneuh teh menghasilkeun gos kitu. Dibuatlah kunyana minimal memeh jang batur teh jang di nagarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Eta nulul lampu urang pohara jasa. Kos gitulah di Iran, gitu kene di Yordan. Urang lamun ningali ka Petra, tinggal tercengang na bae ya Allah ya Rabbi. Iyalah pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud baheula luar biasa. Ketika urang lewat pertengahan, aya di dinya tah belah kiri belah kanan aya patung-patung. Ieu patung Uzza Manat, aya merekan di handapna Uzza Manat laleutik. Di ditu nu ngabaris 7 patung di sisi. Kukula ditanya nanya, ari ieu naon ieu tempat ibadah, cek nya tempat ibadah kaum Samud belah kiri tah. Memeh mengkol ka dieu di Petra terus lurus aya di dieu belah kiri. Di dieu aya batu-batu paranti diuk. Ieu di dieu aya patung-patung. Ieulah cek nya tempat ibadah kaum Samud baheula. Ya Allah, terus datang ke jero ka ditu. Urang tinggal naon napas panjang be pohara amat, ieu gunung dipahat tepikeun ka jadi indah luar biasa. Encan nu di Madani Soleh di ditu. Di Hijir. Engke aya kota Hijir, eta teh kota Hijir ngaranna. Nah, nu bakal engke aya dina Al-Qur'an aya suratul Hijri. Eta teh nyaritakeun kaum Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud. Hijri kota Hijir nu kuari disebut Madani Soleh. Ieu gunung-gunung dimodif kunyana dipahat jadi sebuah bangunan sakahayangnya indahna luar biasa. Kos kitulah kanikmatan ti Gusti Allah kade cakaum Kangjeng Nabi Soleh sing inget kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah ulah sok dirarusak. Nah ieu mulai kaum Kangjeng Nabi Soleh teh iman ka Kangjeng Nabi Soleh iman ka Gusti Allah. Kuari teh geus leuwih ti 50% nu iman ka Kangjeng Nabi Soleh nu tadina teh dipercaya kuari dipercaya. Bunga amarwata suta Kangjeng Nabi Soleh teh selalu unjukan ka Gusti Allah ternyata horenganan pamimpin jeung penggede ngemu di jero hatena. Raja awewe Raja Mal kididinya teh nyieun hasud sing hade soleh teh ulah sok di nabi-nabi ulah sok di rasul-rasul eta mah nya ngaluarekeun onta tina batu eta mah sakadar sihir tiba heula ge urang nyaho bahwa tukang sihir teh jararago ko haju ngagarelok wari tetap lantaran kamangpatan onta terasa ku masyarakat aya naon-naon onta perat inum geus indahna luar biasa masyaallah. Lamun urang ningali di Yordan dekat Kangjeng Nabi Syuaib belah kanan aya gunung di luhur aya seperti guha di gunung pas pegunungan anu luhur jasa eta si guha parantisa ieu peninggalan kaum Samud baheula ditek-trek ku nyana gunung masyaallah pas datang ka kuburanna belok kanan aya deui gunung di dinya belah kanan keneh dihandap seperti guha tapi aya tihangan gitu ieu pemahat kaum Kangjeng Nabi Samud ditinggal nama si aya keneh ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah kaum Kangjeng Nabi Samud kabelah dieuna terus kunyana diukir nu mantap cek Kangjeng Nabi mun Allah dek ngeresakeun goreng ka hiji hamba bakal na harta dirusak dimodif dijieun ka heureuyan
dibangunkeun kunyana sisa-sisana kunyana dijieun kaheureyan geus bah lalagaan dibuatlah momobilan dibuatlah hehewanan dan lain sebagainya patung-patung dibuatlah cincin-cincin dan lain sebagainya iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Soleh alaihis dokter kuari mah teh jualan obat doang belah dieu etalasena obat belah dieu cincin kitu kene berbagai etalase di Bandung di Jakarta di kota-kota besar nu tadina nyana dagang elektronik geus mah radio geus mah HP belah dieu etalasena eta kene belah dieu mah diganti ku cincin. Wabe malah urang lamun dekat Cikupa tah di dinya di sisi jalan aya tukang baso di dinya tukang baso di sisina tukang cincin engke mah kebel-kebel ge baso dicampuran cincin ngagelo paroho anu tadina maraca sholawat kuari ngagosokan cincin nu tadina maca Quran kuari ngagosokan cincin anu geus beralih ke percincinan loba tina supir kuari dagang cincin tina pemborong jadi dagang cincin kuari macem-macem cincin kabeh terus diulik nang saha eta kitu jakamari mah teh kok bisa bregresep nang Gusti Allah ndek naik ke naon ndek nurun ke naon iyalah Gusti Allah tetapi isyarah ilal majnun ieu teh kana edan kuring semua ya edan geus mulai ara edan geus kararieu bae kamari mah ieu ngan 2 juta tapi ngadenge kuari mah cenah 10 juta dek nanaonan atuh ngahayal kos kitu bejana cenah dibatur mah kos kieu teh geus 20 juta amal dijual ku aing 10 juta ngadagoan 20 juta ai dahar mah ngahutang bae ka warung lain teh edan naon coba eta edan ngaranna nganaikeun harganyana nu nurunkeun harganyana encan dijual ku nyana ai dahar ngahutang tol edan eta kos karari itu oh jelema leutik cincin loba jasa gede bongkok ya Allah ya Rabb Masya Allah nah iya dek dirusak setik batu teh hiji perkara anu hina lantaran aya nage di gunung aya nage di tanah hina tapi ku Gusti Allah ketika dibukakeun jadi mulia barang hina jadi mulia digosok jadi herang jadi mahal hargana jadi herang eta teh isyarah atuh batu bae nu tadina di gunung tadina di tanah diangkat dimodif di herangan jadi herang kunaon ai batu di herangan ai hate teh di herangan hate herangan kunaon si urang jadi cinta dunia kunaon si urang jadi babarengan bae jeung makhluk hate teh kunaon urang resep jasa kana kaheureyan ieu akibat teu herang hate ibadah ku ibadahna tapi ria mah terus bae ujub aya terus bae takabur terus bae pelit terus bae teu herang hate mantak naon daripada ngaherangan batu mending ngaherangan ieu atuh kumaha cenah kiai carana belah dada urang cokot hatena usah bisa modar sih di dinya ngaherangan hate mah kudu anu bisa atuh lantaran batu gedek diherangan kudu nu bisa ngaherangan batu zaman kamari ieu macan zaman batu kapan angel jasa kaherang lantaran nyokot awi hideung di kitu-kitu sabulan can herang keneh bae belah dieu nama ke kararas di kitu-kitu tetep can herang keneh bae kuari mah babari jasa weng beres lugan langsung cokot kuari mah ya asahan 5.000 nah ieu mah batu anu empuk ulah make serubuk inten geus bae cukup eta mah 1.000 2.000 ieu mah tuas ieu mah batuna menang make serubuk inten set sapoe 2 poe 3 poe nu kamari mah tamat Quran saminggu kuarin teh geus kikiran bae tuh asal ngarumpul bae tuh leuleun nu aing nu aing teu ustad teu kiai kararieu bae kabehan
dari gagagu lain teu edan sinaon eta ngarana edan mental teh kos gitu teh. Ya Allah ya Rabbi, barang nu hina dibuka ku Allah, dimodif herang jadi mulia. Isyarah urang oge atuh turunan nabi lain, turunan wali lain, anggaplah urang batu bangkong lah. Nah dicoba tuh ku urang herangan diri urang. Kumaha carana ngaherangan? Fokuskeun hate urang ka Allah. Mulai tanya awak urang, awak siapa di mana? Di Allah. Ndek ka mana? Ndek ka Allah. Yu urang memeh ka Allah asli, kuari urang ka Allah. Mangga. Ketika ngadenge suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haringkuk, pancen ada ka Allah. Teu nya, udah atuh sia. Aya ka Allah mah. Kan urang nganasehatan awak urang. Urang keur di mobil, nele jam 12 ngadenge suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gandeng dobrak azan. Tanya, awak, sini ke mana? Dek Allah. Eta panggilan Allah. Eta panggilan Allah, amun dek Allah eureun. Neangan restoran. Lainangan masjid dengan restoran blon. Neangan masjid. Nu ngeunaheun eureun. Tanya awak urang, dek ka mana? Dek ka Allah. Ridho teu ridho bakal ka Allah bae. Sadar teu sadar bakal ka Allah bae. Daripada engke ku Allah dicarekan maning ku ari fokuskeun ka Allah. Lamun geus difokuskeun ka Allah, ketika Allah marentah ka urang pande ka Allah, ieu parentah Allah, siap urang. Ieu nu mantak henteu ka Allah lantaran can dinasehatan awak urang, dek ka mana? Dek ka mana? Dek ka mana? Numantak ibadah masing hade kudu okos cara caritaan Imam Ghazali ketika ia jelema dek ka Mekah ditanya ku urang Aisyah eta tas jang naon? Jang ka Mekah. Ari eta sia meuli baju jang ka mana? Jang ka Mekah ka Baitullah. Ari eta seragaman jang ka Mekah. Aisyah teh meuli lauk gabusieum jang ka mana? Jang ka Mekah. Wah beh jang ka Mekah geus. Ari eta meuli sapatu jang ka Mekah. Emang ka Mekah butuh sapatu lalu omong. Mana ini ka Mekah make sepatu lecet sia aja nanya lecet nanya kabeh jang ka Mekah timimiti tas jang ka Mekah baju jang ka Mekah sepatu jang ka Mekah bebelian segala obat-obatan deh jang ka Mekah hiji fokuskeun Mekah. Ketika diberangkatkeun urang diazanan teu kudu ngomong kabehan ge nyaho itu diazanan dek ka Mekah nyahoeun kabehan ge. Masyarakat ge nyahoeun dianterkeun ku ari ka Pondok Gede ndek kamarana tak nganterkeun nu ka Mekah nyahoeun kabeh. Ketika datang ke Pondok Gede batur baralik nyana ngadadahan sok diararimah bae nya ndek ka mana emang ndek ka Mekah sanggup ninggalkeun anak pamajikan imah harta banda kunaon dia ndek ka Mekah ndek ka Allah. Pan boga anak letik serahkeun ka Allah antas sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab ifadna wa iyahum min kulli afatin wa atin. Abdi nyerahkeun ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi ti Gusti itu du Gusti abdi dek ka Gusti mangga kumaha Gusti bae dek ka Mekah. Pohara eta Imam Ghazali lamun geus ngabahas kos kitu abdi dek ka Mekah teu nyaah ka anak nyaah ngan abdi hayang ka panggih jeung Gusti teu nyaah eta ka enengnya tapi abdi hayang ka Mekah itu mobil Avanza anyar pan jenteu aya anak nu ngurus zahirna secara batin aya Gusti emang dek ka mana ka Mekah hayang ka panggih jeung Allah kabeh ka Mekah sanggup ninggalkeun imah pamajikan anak incu eneng ditinggalkeun ku nya geus puguh mobil boga ruko ditinggalkeun dek ka mana ieu ka Mekah ka Allah. Tah ibadah teh kudu kos kitu. Kudu kos kitu urang kieu di lembur ge dek ka mana? Ka Allah. Dumantak lantaran diniatan dek ka Mekah, datang ka Mekah lagi hayang gegeran ka Masjidil Haram ka Baitullah. Begitu der azan kadenge rarasaan ngeunaheun jasa
ngirasain ge perasaan lantaran naon diniatan deka Allah datang ke Baitullah di puteran emang maksudnya ge dek muteran Baitullah hakikatna deka Allah ketika nyala barali ke hotel ngomong ke babaturan anak besi aing hee sudangkeun ke masjidnya besi tinggalin emang diniatan deka Allah ketika azan ngomong Allahu Akbar nyana di jalan keneh lumpat tak kunaon emang deka Allah fokus ke Allah kabeh niatan ada ke Allah atuh batak naon di dieu ge sarua bae Allah mah lain di Mekah emang Allah di Mekah lain eta mah hanya lambang doang tah mah atuh Allah mah di mana bae aya mantak naon kuari di niatan Allah nah urang kuari menghadapi bulan Rajab isuk tanggal hijina menurut hisab qot'i fokuskeun deuk ka mana sia Allah isuk aya parentah salat naon puasa sunah nek siap beneran siap bener nek ka mana ka Allah pan loba dahareun di masih moal yang moal di dahar satungtung teu kadeulean mah aing tau kos budak angon kos kitu aya babaturan mah henteu babaturan bae dah tolol budak angon eta kos kitu lantaran gula mah baheula ngahiji jeung budak angon nyaho dia lamun nyalimpet biasa di dahar lah galau beret siap puasa pas gitu budak angon masuk nangkon udah dibujur kebo calana diporosotkeun tolol tuh budak angon nyawa jasa ke budak angon ngajen kumaha kitu belah pokona mah meureun kiai kitu ulah loba omong sia iya tah lamun urang isukan titah puasa nah lamun teu puasa budak angon eta lamun cenah itu mah kiai ge kiai budak angon mah geus pokona nah ieu urang fokuskeun Allah ieu aya instruksi puasa sunnah ka Allah laksanakeun sabaraha poe cenah kiai lobana aya puasa Rajab ulah loba-loba ulah sabulan ulah cukup 27 poe ulah sabulan besi tasabuh jeung Ramadan 27 poe. Aduh cenah kiai asana teu kuat. Ulah lamun teu kuat ulah 27 20. Asana 20 ge cenah kual rentan karyawan 10. Lah asana cenah 10 ge teu kuat cenah kieu 3 atuh sia mah lah 3. Asana teh 3 ge teu kuat sapoe. Asana cenah sapoe ge teu kuat cenah kual sia mah emang henteu maksud. Teu maksud maksud nu mahal ge maksud deka Allah sok sanajan urang teu norekat seperti nu norekat eta kan ngageserkeun rasa tina syariat kuari fokus ka Allah ceuli dek dikaallahkeun mata dikaallahkeun irung dikaallahkeun sungut dikaallahkeun leungeun beuteung kabeh kubul suhu dubur kubul suhu dek dikaallahkeun kabeh nu mantak geus janji beat ngaranna abdi siap deka Allah lantaran janji beat dihareupeun guru maka nyana kajen kukumaha ge di mana bae situasi kumaha deka Allah diberelah wiridna zikir jeung aturan-aturanna deka Allah fokuskeun deka Allah mantak naon urang ge fokuskeun we deka Allah nah puasana 27 poe di akhirat aya kali eta kali katempo ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi Mi'raj bih caina bih pohar leuwih amis rasana tibatan madu leuwih seungit tibatan minyak misik leuwih heran tibatan salju ngeplok indah jasa takali Kangjeng Nabi naros ke malaikat Jibril liman hadza ya Jibril yang saha eta si caina cek malaikat Jibril liman shoma Rajab yang jelema nu puasa di bulan Rajab Masya Allah cek Kangjeng Nabi mun umat kula haju bulan Rajab paruasa meureun ngarinum eta cek Kangjeng Nabi wahai segenap umat kaula nu aya di Cikupa di Bojong di Belaraja ai Cilongok mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah
geus leuwih ti heula wayahna wahai umat-umat kaula kula lantaran geus pernah neuleuh bahkan pernah nyicipan kana cai bangawan eta teh diperuntukeun jang nu puasa poe di bulan Rajab puasa sapoe bae ge bakal ngasaan kobo nu 2 poe 3 poe geus ganjaranna geus dicaritakeun di pengajian-pengajian anu geus kaliwat. Nah masa sih teu kabita keneh bae kos kitu mun geus teu kabita keneh bae geus sama budak angonna ge angonna deui teh geus angon teh iya tah ya Allah ya Rabbi puasana babari bae hayang kuat mah urang sahur engke peuting 3:30 geus sahur anu seubeuh sahurna nginum 2 muk lek geus beres terus azan subuh milu salat berjamaah subuh gegeraan bae manta subuh ka imah ngariku krep es hudang-hudang 2:30 tadi lo guys langsung ngalawudu bandi malawudu terus ngalawudu salat dohor tas salat dohor kan mal kebal asar jadi rapet dohor jeung asar ngeunaheun kan nangis assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kakarak wiridan dan astagfirullah Allahu akbar asar langsung salat asar Allahu akbar beres salat asar di dinya deui ngaringkuk hudang jam 9:30 mulai ka dapur rujak Kak Haji, rujak mah geus aya pan osok ngopi kopi kokoh. Aya anu ngiriman susu anak, susu naon coklat jeun. Ya Allah, ya Rabbi. Kak Haji, itu anak anu cikal ngiriman kolak. Loba, bawa ka di kabeh, anak ulah bere. Ieu mah sareng ngaluhan Firaun ieu mah. Aduh, puasa teh lain ngalegitkeun nafsu, endahan datang ke nafsu. Syariat mah kitu bae. Di syariat mah kitu bae kajeun kuku mah udag-udagana kitu bae sebab teu boga maksud. Padahal mah dina thariqah mah kapan aya syahadat, aya salat, aya zakat, aya puasa, aya haji dipraktekkeun dina thariqah mah lain cara syariat. Munggah haji syariat mah kudu ka Baitullah dina thariqah mah munggah haji teh di awak urang sorangan awak urang teh Masjidil Haram cek Imam Ghazali cek Tuan Syekh Abdul Qadir awak urang teh Masjidil Haram Baitullah na teh qalbu lamun urang ka Mekah teh ndek jadi tamu Allah ka Baitullah atuh mantak naon gelokeun ruh urang pikiran urang mata qalbu urang ka qalbu jadikeunlah urang tamu Allah kos kitu thariqah nek ngageserkeun perasaan urang teh kuari kerja di tamu Allah isin atuh ka Allah di Mekah teh loba larangan sing hade lantaran ieu teh tanah haram naon bedana ketika urang jadi tamu Allah ketika urang ihram loba nu diharam-haramkeun nu tadina halal ge urang kuari niatan ihram di jero hate urang loba paharaman ngagelokeun kos kitu thariqah teh aya zikir mah babari bo aya ngariung illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah ngaji ku gandeng amat illallah cauna gede illallah aya ngariung dunu susah mah tilok kitu nya illallah la ilaha illallah la ilaha amin 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 sallallahu alaihi alhamdulillah kayak pencepat amat lah susah berkata banyak norekat kos gitu teh eta keur carita panjang ta dongeng nahelanan eta jeung naon syahadat lamun urang dina syariat mah cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah abdi nyaksian abdi nguningakeun bahwa teh aya pangeran wajib disembah angin Allah jeung abdi nyaksian yen Kangjeng Nabi teh utusan Allah iraha sia nyaksianana
rahasia nyaksian anak ayo nya atuh bohong berarti dioper ka toriko supaya karasa syahadah urang teh supaya datang kana ainul yakin tina ilmu yakin kana ainul yakin engke datang ka hakul yakin urang lamun nyaritakeun abdi nyaksian bahwa Gusti Allah teh pangeran karasa sia nyaksian Gusti Allah pangeran beneran bener bohong sia teu bohong nah geus kasaksian ku hate aing di mana geus karasa Allah pangeran di mana karasana mata hate aing geus neuleuh ka Gusti Allah Allah neuleukeun ka aing aing neuleuh ka Gusti Allah bohong sia urusan bohong urusan aing jeung Allah sia mah sia bae syahadat siapa ke aing mah syahadat aing menyaksian bahwa Gusti Allah pangeran karasa aing neuleuh sebab deuleu aing mah hiji deuleu mata dua deuleu ceuli tilu deuleu rasa opat deuleu pagawean aing geus boga rasa deuleu rasa aing teh hadir Gusti Allah di mana di Baitullah di jero hate sebab aing mah tatadina geus ihram jadi tamu Allah ka Baitullah aya di jero hate aing Allah hadirlah Allah ketika Allah nyaritakeun diteropong ku aing cak Allah seluruh hate umat pangbagusna hate kakasih aing Kangjeng Nabi aing tah aing teh nurutan eta nu mantak aing geus katempo ku Gusti Allah di deuleuh hate aing ku Gusti Allah di hate aing aya Avanza kan aya Mio di hati aing teh tah di dieu teh aya Scoopy pamere gubernurna kuring ngandang tuh kan aya macam-macam aya jabatan aya naon isin amat ketika Allah neuleuh ka hate di jero hate aya neko-neko aing micenan eta diihramkeun lah aing jadi tamu Allah maka ketika jadi tamu Allah aya larangan-larangan dipicen ku aing laranganna ketika Allah nempuheun ka hate aing di jero hate aing aya Allah doang aing keur jadi tamu Allah karasa ku aing teh hamba Allah neuleuh ka Allah sebagai pangeran neuleuhkeun ka aing disebut wusul ilallah karasa syahadat aing lain syahadat sia bohong sebab sia mah syahadat ngan disungut doang abdi nyaksian can karasa ku sia saksi sia tapi aing mah geus karasa aing nyaksian teu aya pangeran iwan ti Allah karasa ku aing beda ahli toriko mun geus usul ilallah mah komo kabelah ditun leleuweungan lah nah ngagelokeun eta kumaha ti awal heula fokuskeun ka Gusti Allah aing deuk ka Allah kajian kumaha ge ketika dahar niatan deuk ka Allah aing ye jang kekuatan ibadah ketika nginum lamun encan bisa ngurangan seubeuh masalah asal niatan deuk ka Allah aing nginum jaka Allah sebelkeun sebab aing butuh tenaga aing deuk ka es deuk di ka Allahkeun make baju deuk di ka Allahkeun naon bae di ka Allahkeun sebab geus beat di hareupeun guru abdi beat siap deuk ka Allah moal ka sisi moal ka gigir na eta ngaranna toriko mokuskeun diri deuk ka Allah eta nu kamakapan kos kitu kuari aya jelema ngabimbing jamaah haji aja ini ke mana? Mekah. Jasa itu anak buah loba jasa pun teu dibimbing mah kumaha? Teu rek ka Mekah rek ngabimbing. Rek ngabimbing nya nama. Maksudnya di Mekah kumaha? Lumayan kan ai ke Mekah mah engke ditu umroh bolak-balik saurang teh kapan sabenerna mah eta teh cukup bae ngan 5 real 6 real ku aing dipatok 20 real sakali umroh lamun 7 kali umroh kali 20 real sabaraha? Teu rek ka Allah deuk ka real. Ngababet sia hujanan lain aing ye Imam Ghazali anu ngomong ye besi sia marah ka aing ke aing diteluh sia maji deuk ka mana deuk ka Allah maksudna deuk naon deuk ibadah haji atuh sorangan bae ieu lamun teu dibimbing kumaha maksudna deuk ka bimbing hajina ya ngabimbing hajina besi salah aya ye nu neuk milu ti rombongan saja ka mang haji tuh lain rombongan mah teu bisa pan cenah deuk ka bimbing kieu nafan lain deuk ka Allah tama kos kitu lain deuk ka Allah tama aja kumaha ieu hajina kena tamatu kabeh maksudna geuna bayar dam
ente ieu mah jak kiai ieu mah ustad pan deuk iprod ulah di iprod geus bisa geus tamatu bae iprod bae iya tepatnya nama kiai deuk iprod ulah rombongan aing mah kudu tamatu bae geus mendingan meuli embe bae meuli embe ulah make jeung iprod pokona mah geus lah hese ya atunya mah boga ilmu jak kiai lah kiai 3 kiai ulah kunaon sih mah jadi ulah udah mah bego itu rahasia perusahaan sih usah macam-macam mau jamaah seberapa aya sih 100 mah jadi lamun tamatu saurangna embe hiji seberapa duit mahal embe dihitung mah emang diurang gitu mahal seberapa duit 1.500 real ayo guys satu orang 1.500 real dibelikan 500 real jadi untungnya hiji seberapa mah aja dek mana sih dek Mekah cak Allah bohong sia kadabda sia dek Mekah sia dek Taimbe sia mah tuh Imam Ghazali ngamuk kos itu pantah nu mandak pemimpin haji lamun teu bisa ikhlasna delekeun kurang kumaha tuh di Ciamis tuh di Tasik nu mimpin haji acur kabeh sebab lain deuk Allah di Tangerang moal kudu dibejakeun ku aing Jawa raus ya ge ka hulu-huluna bener teu si eta ambalaya teu boga imah-imah acan kunaon emang tatadina lain rek Baitullah dekat Taimbe ye cek nyanon dekat Taimbe teh ontak leuwih parah ayo sia demantak teh diberkahkeun ku Gusti Allah tuh urang nyaho tuh di Balaraja tuh di Serang tuh di Pandeglang kuari reruntuhan tinggal puing-puingna doang cenah teu boga imah-imah acan jauh kebal cenah di Mekah nama ji emang kerina kemana wow nyana memukim di dituna kan atuh kuari teu boga imah-imah acan pan di ka Baitullah lain ka Baitullah tai onta ambalaya tah kudu okos urang lembur deka mana ka Allah ka Baitullah ka mana ka Baitullah Baitullahna bebeneran Baitullah tapi anu ngabimbing sawareh mah teu teu bae ieu mah nu sawarehna dek ka mana ya mabimbing supaya balener ibadah hajina horenganan lain ngabimbing peperet mah berarti kan eta ibadah teh kos kitu tah urang ge sarua ku ari saya ka mana ka Allah kok mampir di partai Golkar sih ulah lo bohong tah eta deuk ka Allah na bohong make mampir heula di Golkar katimpah Golkar sia Golkar runtuh sia kababet ujianna ih cenah kula mah di Golkar di PDI kagadil sia ayo sia awas ya ih kula mah cenah lain di PDI di mana di bulan bintang sia di leg-leg bulan sia ka jadi ku garaha sia bulan hideung sia ka jadi deuk ka Allah ulah mumpar mampir tah ibarat da kos jelema deuk ka Baitullah lamun aya nu mumpar mampir ka embe lah ka onta lah ka anu lah eta lain deuk ka Allah nya nama ieu ge urang deuk ka Allah ketika mampir di Golkar di PDI di organisasi dan teu deuk ka Allah geus cilaka jago tinggal jago ilmuna hebat tinggal hebat bae jamul Jawa mah di kumis samsiah di bulu bitis ambo budak pohara amat bomo alfiah mah di bulu irung jago ngajina usul fikihna dan lain alatna dan sebagainya tapi kok kamanfaatana we dicabut ku Gusti Allah teu rek ka aing teh mah jelema teh teu rek ka aing teh mah rek mulia rek dunia dan lain sebagainya cabut ku Gusti Allah percis kos ngabimbing jamaah haji deuk ka Taimbe geus kuari mah lamun aya pembimbing he halo Mbe sia ditampili bisa sia ya aing mah cenah teu kuki uci ka aing be sia ngedekna goblok meureunana siapa bae ya Allah kula keur ngaibaratkeun bahasa Hujjatul Islam Imam Ghazali kos kitulah supaya kaharti Imam Ghazali nyontohan ka urang seperti gitulah deuk ka Mekahna ka Baitullah apa lain kanyahoan ku kabehan ketika berangkat kabehan nyahoan situ mah lain deuk ka Mekah deuk naon dagang nyahoan ka Baitul situ mah deuk ka Mekah beneran deuk ka Mekahna naon gitu anak kotoknya dijual ku nyana
Ai masyarakat anak embe anak kotok dijual, ai depak beli mobil ngipasnya pan ironi. Budak nya nama ngarokok di Samsu dan lain sebagainya. Orang lembur, anak kotok ciak. Nini, kue tadi dijualan. Ke mana? Pakai ke Mekah. Ambo, emang gua dijualan? Hiwal ti anak kotok. Mana bae tuh jual? Hok jeung endog gade. Nini blon. Dari sini nih sarwana. Tah, ieu saputerna kanyahoan. Lamun jelema dek ka Mekah, beneran. Ieu beneran. Ieu lain dek dagang. Ieu mah dek neangan kauntungan. Ieu kanyahoan. Mata hati urang dibere cerdas ku Gusti Allah, maksud jelema ka Mekah teh nyaho si A si B si C nyaho. Kitu keneh mata hati masyarakat ketika memandang kiai, sieu mah ikhlas, sieu mah henteu, sieu mah deuk ka Allah, sieu mah lain, sieu mah nyaho. Ulah dikira teh nyahoeun. Nu mantak kiai ulama radolor, goblok berenang, terek ngaji. Ye terek ngaji di goblok-goblok. Ngaji atuh ka aing kan jauh ngaji anu deukeut henteu. Mata hatena nyahueun sia mah lain rek mawal aing ka Allah lain sia mah hayang disasalamanan. Ame sasalaman aya duitan mun duit sia tiap nanya. Dia sia mah maca khotbah teh kan hayang dibayar. Manya kiai maca khotbah hayang dibayar Jumat. Jumat bae maca khotbah hayang dibayar. Pek salamet gitu tak kiai. Iku galedek besi beneran. Atuh kadanan jadi wali atuh ikhlas atuh di dinya jang salatnya anak anu marenta salat Jumat teh saha Gusti Allah kok ai teu dibayar bae baca khotbah teh Jumat pan bloon deui tama bloon bin tolol bin goblok bin naon deui tah silsilahna ka ditu. Kan masyarakatnya nyahoeun kiai eta mah lain deuk ka Allah emang kan khotbahna ge kudu dibere duit bae nyahoeun teu kudu ditanya eta mah contoh doang Imam Ghazali teu kudu ditanya masyarakat nyaho sieun ka mana ka Mekah sieun ka mana ka Mekah sieun ka dagang sieun ka mana eta mukimin di dituna ge mukim di dituna dagang teman jangan kauntung nyahoeun masyarakat sakapal rejeung tiket akur pisa akur maksud beda kitu keneh kitabna mah dibawa gede aja pendek jeung mau kitab didiukan ku nya kitabna teh maksud nu beda sieun ka Allah sieun setengah Allah sieun lain sieun nah ieu mah keur carita kaum Kangjeng Nabi Saleh wa tanhitunal jibala tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta titah areling ka dibat Allah ulah ngarusak di muka bumi yu isuk urang babarengan puasa Rajab urang ka Allah keun fokuskeun 27 poe deuk puasa mun masih keneh hayang lewatkeun sebulan lewat 3 hiji 3 2 3 3 3 obat 3 5 geus kitu dah geus teu pagawean mendingan puasa tinggal penggede kaum Kangjeng Nabi Saleh nu di rajaan ku awewe mulai nyeun husad hasud nyana haredangan lantaran mayoritas kaum ku ari ngagelok iman ka Kangjeng Nabi Saleh rasana ditinggalkeun para inohong penggede jeung kerajaan berikut raja di kerajaan anak nu mantaknya ngomong kieu Qolal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi wallahu a'lam bissawab.